sambung pagulingan ya sepi pepetetan samya murad samya murad paling bing wan jeruk manis banglus lampahipun nyatana ieu di pakampungan Tumaritis Semar Badranaya nyaur astra jingga margi udawala parantos 5 dinten teu aya ti ieu kampung Tumaritis sapamedalepun Semar Badranaya yang bulan tamana akang sing ka dieu ki cucu amuing ya nah arika anak jauh ku jauh na aya ku ayana ari aya piomongeun ari eueuh inget wae amuing meureun eta teh boga anak nepi ka kitu teh mere beja ka ua ucu ngingetan meureun ua teh kudu eling ka inung jeung ka bapa sasat inung anu nganung bapa nu ngayuga inung ngakandung 8 bulan melendung tapi inung teu punung da geus takdir ti nu agung dina ngabijiekeun ua meureun baheula moal teu harakengan bari humarurung ayeuna geuning karasa ku ua nyaahna ka anak teh ujang amuing anu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutna anu pinternya aku pinterna kanu bodohnya aku bodohna berat ka anak teh geuning cu dosa we anu kaalaman ku ua amuing hadir kitu kakang Slingjang lain euy kolot ngalamun memilu dewek deung ngalamun eta we dewek sakalieun dahar oge da inget ka bapa ditamah deui aduh ampun wilujeng tepang salah lager saudara aya pangesto aya pangesto nuhun ya akan kumaha dama seperti kemarin ya terima kasih Justu istu beliau. Ya. Pangabaso pangabapis kunyuk pangersya pitariman ku bapak mana si Greng jumlahan suling gimana oh syukur jak inung saya kapung kapas samang corok pan mari ya syukur jak Diri,
pangeling apa perih Semar ya winang nung wayang agung ngekelir miraga sukma wayang agung ngekelir miraga sukma ya miraga sukma Semar kuncung dan narulu aduh aya anaknya amoy anak Bapak Astra jingayap ka dieu ka karep diukna cu Bapak aya hal-hal anu bakal dibadamikeun ngeunaan dulur silaing anu eueuh sidawala geus 5 poe jeung sugan menang beja silaing nah di mana ayana eta dulur silaing dina waktu ayeuna Astra Jingga nah siakala seuri lain cing paeureunnan atuh ngomong maka jeung ditabuhan dan nyapekeun batur cece udah kudu dibayar teh waktuna saeutik duitnya saeutik panayagan anger kudu gede anu singkat make jeung aduh aya anak usik bari panggih jeung tukang baso aduh aya anak 3 mangkok tara mayar teh oh aduh aya ewon nepung janap aduh ampun oh panggih jeung Mang Ade ti Jono aduh aya anak 3 bos teh panggih jeung urang Ciborerang oh Dedi eta teh ya Dedi Kokotak aya Komara aduh ampun aing aduh aya anak manuk dicokot garong gitu-gitu teuing aduh teu kaop make loji caleneun bangsat boga parabot imah boga saudang aduh aya anak terus da dewek mah da teu mampu nyebut ada aduh aya anak ka batur kamari ge di jalan papangih aing jeung nu gelo aduh aya anak diberi demi Allah aing mah panggih jeung Asep Sopani aduh ampun aing aduh aya anak jo soke inuman atuh panayagan jeung mararabok kabeh pedaraneun Asep Sopani mah hirupna teh aduh lamun panggih aing digebrolun aduh ampun wartoskeun kitu ka jeung rayi di Gunung Sembung kumaha dewek we naon ieu teh babehku teh purwa ngahaturan linggih Ananda ih kieu ja sabenerna mah euy eueuh dunya kinasihan kanya kanu jadi anak henteu dipisah di wilah-wilah deuleu ja kuayana dulur silaing sidawala teu nyapekeun batur deui ya tanah nu geus ngajak 5 poe eueuh ti lemur ieu deui dewek teh sugan datang jeung can aya bejana aja alah jelema goreng patur mentong ceurik da beuki goreng dodonges wae aku hal ieu deuleu jang
sugan si lain menang meja nah ka mana eta teh ini ta dulu si lain dina waktu ayeuna teangan ku si lain jang hari wartos mah cenah menang dipercaya cenah si dawala teh ayeuna teh koslet kumaha jadi kabita ku barang jiga naon jadi si dawala teh hayang menang dana naon ting dana Sopani ting Rama Prabu Bapak Dana Setia ayeuna teh si dawala teh hayang dana aduh ampun dana teh naon dana Pak nomor lanjutna ehe gitu anak ehe gitu sia eta dana anak dana naon dana teh lamun urang masang tina 10 perak jadi 600 berengbeng 600.000 kitu sia kunyuk 600 perak ai kitu da ieu teh si dawala teh cenah keur napaan eta nomor jeung hayang menang morkas naon morkas teh morkas eta mah lain nomor tapi abjad hayang menang ngadadak mode kamari we abdi kapok abdi mah kapok si dawala mah deuyun nah kumaha aya abdi mah kapok sae kamari masang STNK biji STUJ masang ewon bijil emen aduh masang DHI cih biji DHM kamu kemari mah masang DHI cih biji DHI jot aduh juga teh udah mau gana gitu aduh ampun sore we nyai euy tak kitu Pak ayeuna teh nginyoman Pak ka saha ka abdi nagihna mah saha teh si dawala uluh nginjem naon nginjem naon nginjem BPKB sedangkan eta BPKB teh ni tukang ojek tuh BPKB BPKB teh naon BPKB B badan P na forecast bener teh sia teh meureun ari kana karung BPKB B na belek nah kamana karepe mata kudu dek sakola ge pan ente nu teu nyakolakeun kunyuk sia kakolot nyebut ente sorry be borora hayang seuri iji den waya merukana seuri uleunya ya gitu Pak jadi si dawala teh ayeuna teh keur tapa cenah dina tangka kai di belah kidul teh geuning nu deukeut guha heeh da abdi teh ludeung teh kanya teh demi Allah eta sia teh sumpah teh demi Allah eta teh deuleu bisi teh apa sumpah jalma muslim nyata nabi nu agama Islam anu diajen pisan deuleu eta teh sumpah teh di amr kitu sia lain di amr meureun di abur heeh oh nanti menang abdi sumpah demi Allah his nah ari abdi kudu demi setan gitu embung teuing aya abdi kitu mah hae kitu kumaha tadu kual ieu si dawala teh cenah ieu mah da kamari teh beja mah ti tetangga cenah ka pasar meuli naon meuli sasajen di antarana rupi-rupi balanya upi jadi eje na sasajen teh hiji-hiji na sasajen cenah meser ampe naon ampe teh rampe meureun ta eta kemang elos kemang odas ugan kalapa ijot anan diulutan duwegan kalapa ading terus dielah duwegan kalapa gading terus dibelah nah sia ngomong teh terus ngange nod ayam dituna dina luhur eni
ni nurek dibayar teh ning embungeun nah make embungeun udah cikuni aduh ampun ni tukang rebab harita nya heup di dieu oh subuh balik nabuh heup di dieu cek uangan teh ieu mang ni duit keun engke meureunan geus namru dina calana untung subuh jelema teh papanggih aduh eta mah di jalan panggih jeung anjing merkona maraban genep anjing nuturkeun aduh ampun datang teh ka imana ka pamajikan tok buka panto nyi barang dibuka teh gajeng ke kamar mandi kunaon Kang jempe tong cecok haling tong dihalangan aing dina panto haling juga nek naonnya haling teh Yusuf jalana aduh ampun aduh cing sakit kumaha cenah sidawala teh tah upi masyar sasajana teh para wanten eta cenah mah dan nitah tetangga nyeun sasajana ge kupat leupeut nang tanggelut kupat leupeut tang angin kitu sakuyuk tah eta kupat leupeut nang tang hujan tuluy kupat leupeut tang angin bubur belum bubur odas tuluy bubur usut bubur usutan aduh ampun bubur usutan aduh ampun ada bubur uyeungan aduh ingat ka jai bubur uyeungan teh can ngajuru wae sia teh lanjutan anak kene aja manyun naon nya menyan menyan 7 ilo tuluy minyak eungit maemen 5 ember kitu sia kunyuk air mata doyot nah airnya air mata dawot eta syuul nah nepi ka dimanja kitu sia ngomong teh eas odas eas ulum tai anuk nah apa kajeng tai manuk apan ti peuting mah teu meunang nyebut apu kana apu demi ayo emon aing mah di kampung lamun geus peuting eta apu teh teu meunang disebut apu kudu ti manuk lamun geus peuting lamun geus subuh oh bener geus subuh mati muning ini sugesuk lain tira gaji gitu kan kan wae tira gaji iya nanti silain aduh ampun dah gitu Pak jadi ayeuna teh sidawala teh koslet pikiranna ti gara pek ayeuna dina tangga kai aya beja aya emah disemah ayeuna teh dek tak kituna abdi nyungkeun widi ti bapar kiteangan semuanya ku abdi di kiteangan kitu ngaran-ngaran jeung dulur ja kudu aya kanya jeung dulur mah jauh si tepungan angang si teang gering si lubaran pae si cilasanan salah si beredekeun poekeun si cangan lamun poho seling bejaan nya lamun truk bitu tah entong kemana wae sia karep ngomong teh ngawur kitu nya da kitu kewajiban jeung dulur mah Pak sanggup sih nya angup nampi pancen kana tinimbalan Rama Prabu Semar dipayana karta dineja nya tah kitu sanggup nya rampung daul tutas pangandika permios Ananda kepada Ramanda amitanlah dari hadapanmu Ananda Bapanda jadi ibunda aduh ampun itu sekolah teh kieu balelo heeh udah permios ya tuh Pak bisa dina waktu ieu bade milarian pun adi si monyong pek didoakeun sing selamat kade
lamun sidawala dina waktu eta nafsu silaing kudu ngelehan maneh bisi ngajadikeun hal-hal teu dipikarep der teh silaing ayeuna gelut ti leuweung padanca-denca jeung baraya cenah meureun anak saha eta teh anak Semar dek dikamanakeun beungeut dewek naprok teh buruh dinya ih heuh pira kudu pindah kana bujur beungeut nya nya pantes bapak mah beungeut gede sareng jeung bujur cucungi sia hayu sieun bade permios sia sieun pek kade sing hati-hati di jalajan. Poin, dek milu sling. Ayo kang. Iya. Permio saya tuh pejang. Teangan ku sling. Pejang didoa kencing selamat. Jauh raja turun jantung jadi sikat baik taya baca taya untung jadikan baraya baik kaci hawar kaci manya kaci hawar kaci manya
abdi melangkati dakan abdi melangkan punung kamana keanganana ada di kumaran kamana Meja saking prawingang tinalangan ya ampe ya gading girine sekar linewi sekar Kastore Banglus lampahipun yastra jingannya tanah puta Semar Badranaya milarian dawala anu dina waktos ieu dawala nuju rapsidakap sinopo tunggal mateni babahanan satur-dria satur araning opat dia araning angen-angen nyatana menekung dina pun tangka kainu gede menta-menta kanu ngagegeh anu aya dina ieu tangka kai itu kaayaanana ras ku kasangsaraanana wireh dawala prihatin nganukur sangsara rejeng sangsara dina waktu ayeuna sasat menang beja yen mun seug diparengkeun menang nomor anu jetu yakin dawala bakal menang duit anu gede kitu numutkeun beja tinu menang dipercaya nuju menekung nyatana ieu dawala dina kana pentang kakai anu gede
nyata sumping Astra Cinga anu milarian dawala kaya alas pinggan cara pinggan cara ya jigana si monyong tadi dia urangnya aduh ampun nyaan kapi dangdungna euy adi aing tega kudu gemrong-reungitna geus 5 poe eueuh na mah cilmur ciceu euy haling dewek rek ngintip astagfirullahaladzim itu si monyong nepi ka malekun gitu waduh itu euy menyan anjir parawantena ieu aduh Gusti nah ari tapana di belah ditu ai sasajen belah dieu aduh lamun aya ateng di mana saya mah teh jadi leg-leg ge sasajen aduh meuling kabukina kana rujak kalapa teh komo kana kalapa kolot mah kana kolot kalapa aduh ieu euy rujak cau kapas aduh hanya kawe geus rarasyeum ieu hasim ngeuk wae ngapuguh lapar tong leg-leg we ngarahmatkeun ieu ka karesana pun lanceuk nu aya di jono nya Bapak Hade nyangakeun rujak cai kapas aduh ampun kalanep aduh isi monyong nepi ka kieu sasajen disadiakeun 100 200 urang hitung rek euy 100 200 terus 4.000 jeung 500 jadi 67 67 tambah 14 400 salawe 40 mun aya kana 70.000 na heuh padahal lamun dipake modal yang 70.000 nya euy mimitina mah dagang rokok we leukitikan heulaanan kahayang cek ngaing keun hayang nyaho mumpung teh nyaho si monyong aing nek lalanyepan lalanyepan kan bae cusup jelema mah sok salah meuni dek lalanyepan aing leumpang ieu karakai sing ieu regang sing ngaresek aing da kudu make kakawen segala rupa ganya marek waya wong wis anu marek kaya wong wis anu lagi ada ningalaga doh pacamat ayeuna mah geuningan doh panlektur ngadaman naon abang purianeunana aing digongan oge ku gong pencah aduh ampun aduh ampun aduh alah ingat ka dalang Asep Teruna gitu oh baheula waktu ketinggalan goongna aya goong pencah kapake goong pencah heeh eta Sorabima pan biasana sok cek tunggung gitu nya ieu mah cek dung awawawaw Asep Teruna ingat boga dulur teh ampun ayeuna nya aduh ampun jeung jempe euy ka si bisi kadengan ku si monyong ulah mau ngomong wae cu ka aing oh cicing cicing mumpung kaca duh ieu menyan seungit menyan mah euy madat juga na mumpung khusyuk dewek rek api-api jadi eyangnya tapi siling ulah cekcok dedeh teuing cek aing mah betong cekcok Kenapa poyong pedang gitu atuh? aduh jeung hayang taeun ya gitu aduh sing ngeburu shoot ditahan euy jiga tukang rebab lain ai keueung mah kieu nya sok hayang ngeburu shoot hah
kekancileun. Heeh. Aduh. Lamun si laing babaloneun. Sewon. Heeh. Oh, bajan nang hidup beda cenah. Nya ahding incu babe. Cek aing ke jempe. Heeh. Sewon teh nyahoeun. Baru kana nunungan aing lain orang kerdia bro. Jempe atuh. Aduh. Jempe cik aing. Ewon, mau ngomong jempe. Aing ngagoda kesek. Aduh, ampun. Incu aki dedeh ting incu eyang anu keur melekun dina lebah dieu ieu eyang datang ka dieu nyaeta hilaanan dek narima kana naon rupaha panyuguh maneh anu di caritakeun ku maneh waktu memeh maneh diuk melekun datang eyang ka dieu maneh nyaritakeun nu kalingkung ku wewangunan nu katingker ku papageran kadulur papat kalima pancer anu dihususkeun ka eyang ieu datang inju ulah kaget duh duh ena mah gogong gede euy IQ na bodoh pisan aduh ampun kieu sabenerna aki teh datang ka dieu atawa eyang sok geura nyaring heula jalu ieu eyang datang ka dieu dek mere naon rupaha kahayang anu dicita-cita ku cucungik maneh jang bilah kaget jadi eyang teh datang ka dieu teh nyatana aya kaperluan naon maneh sok geura wakca geura balaka ulah rek di dinding kelir genang siloka geura pedar bejer beas aya naon jang tidak sebelenggu aduh ampun Gusti eyang semaheun abdi damangan abdi nepi ka kitu teh si moyo lamun heueuh teh aya eyangna nepi ka kitu musyrik teh keun antep abdi sajada deuheus ka salira pangresa eyang saleresna abdi teh kengeng kapeurih eyang kapeurih naon maneh teh rahit ku hinis cepet atuh bro cing geura waca geura balaka nahan atawa peurih teh ngucur deui ceuli maneh sanes eyang nu ngucur ceuli mah pun lanceuk si cepot nu aya di lembur meureun kana lain aing meureun ngembet ka aing aduh heueuh peurih naon jang sok geura bejakeun jalu ka eyang dupi ieu teh eyang naon ieu teh eyang lamun maneh hayang nyaho mah ngaran eyang anu sanyatana baheula keur jumeneng keneh eyang heukeun bae jumeneng kitu nya keneh ka pribadi oge eyang baheula keur jumeneng teh ngaran eyang teh nyaeta Buntala anu sok disebut-sebut mah Jamrong oh heueuh baheula tuluy digenti baheula ngaran eyang teh nyaeta Nyai terus digenti ku Iin kadienakeun mah ku Ewon jempe Ewon tak kituna ayeuna eyang datang ka dieu sabenerna mah jeung maneh teh baraya saha teh heuh eyang teh kitu eyang da baraya maneh teh na aya patula patali ti mana kieu jang ari bapa eyang teh baheula boga bapa aki nya tah bapa maneh teh boga bapa aki dia jadi sarua aki jadi pencakakina mah tina aki jadi eyang maneh teh aki eyang oge aki
jadi dulur Pak aki-aki jadi dulur maneh jeung eyang teh gitu sok ayang naon maneh teh jang kieu salaresna mah ki abdi teh hoyong dina zaman ayeuna we heueuh naon jang zaman nomor atawa abjad abdi teh hayang menang nomor anu jetu kumaha kinten-kintena aki ka masihan ka abdi kitu sabaraha pikaluareunana engke malam Senin dedeuh cinjang dedeuh gira nyawang kana bentang jang tempo bentang anu baranang di langit bentang mah lain panon poe ayo ngejepet panon poe mah lain bus bus oge lain lisung aduh ampun itu bulan mah tara hileudun duh nu hileudun mah supabadotan da jadi ku hal ieu jang nah teh eyang teh gede banyol nah teh eyang naon gitu jadi eyang teh kieu cu baheula teh eyang teh tukang ngebodor anu sok disebut mot teh pan eyang jempe geuring nya dak gitu ya jadi eyang teh datang ka dieu teh rek mere pangarepan maneh naon sok hayang nomor nu jetu nya sabaraha kira-kirana kaluarna kekelanan malam naon jang kaluarna teh heulaanan abdi mah nyungkeun abjad we anu 4 angka 4 abjad tong seueur-seueur teuing malam naon teh jang bijilna teh ai malamna mah malam Senin jadi isuk-isuk Senin keluar nya di Seninnya ku aki dibere beja nomor anu keluar gelo lain ieu teh eyang teh kumaha nya ieu teh cing atuh eyang anu bener we tong sok kamanyolan sebenarnya waktu tuh yang seuri deui nah kekeresekan belah dinya cing jadi intip nya teh eyang teh kitu ulah nempo ulah ngadenge sorana si gelo itu dibentur sia ku aing tuman aduh ku kituna jadi aki eyang datang ka dieu teh dina waktu ayeuna teh lain keuna naon aduh jadi eyang teh aya nu maledog montong ngomong sia kurang ajar bangsat kurang ajar lu kurang ajar sia lu ampun da wala bangsat sia ngahina sia kaing ngaganggu sia kana pamadegan batur bangsat kurang ajar lu sia cik mah siapa cik ieu teh aing dilanjut sia cuman sia kurang ajar aduh betung aing ditonjok mun nyeri kana mun-munan kurang ajar sia ke da wala euy montong ngomong sia kurang ajar aing dihina ku sia aing kalana da wala ayeuna ulah waka ditarima ku nafsu euy ayeuna kieu dewek teh mere beja ka si lain ulah nepi ka kalunta-lunta hirup dewek teh nyaah ka si lain 5 poe anggaplah dewek teh bapak si lain bapak aing gitu patut anggaplah sababina kateranganana guru ratu wong atua karo kadang tua boga dulur panggedena lamun lalaki wajib di aku bapak seolah-olah gaganti bapak lamun boga dulur panggedena awewe payus di aku inung seolah-olah gaganti nini gaganti inung taku kituna euy jadi dewek teh nyaah ka si lain make jeung nyaa-nyaa sia bangsat dola dicabok sia eling sia deui sia ulah dikadimulkeun nafsu nah atuh sia mun camplak-camplak teuing tuman sia ngaganggu pamadegan batur maneh denge ku sia menta kanyataanana saha nu geus dibere ku eyang sia musik kunyuk nah make musyrik hartina musyrik sia naon mangeran dua deuleu sedangkeun dina katerangan eueuh deui semaheun angin Gusti mung sahiji kakasihna Allah Subhanahu wa taala
kari-kari si lain nyembah ayeuna ka eyang bari jeung can karuhan aya jeung teu na eyang teh dileuk ku sia na teu percaya mah percaya dewek oge ngan eyang na eyang deui dewek mah musyrik manehna pika kitu da wala tingaling euy cinyaah kana diri ulah ara si lain hidup di bawah sangsara kudu jadi bapak hidup sangsara di alam dunia sangsara ge gunakeun ku si lain eta teh keur alat ngalabagjaan hidup di alam dunia kamiskinan kasangsaraan anu aya di si lain jeung di dewe Allah ngalabagang nya dengekeun ku sia ulah kakalunta-lunta hirup teh kabina-bina teuing sia dengekeun ku si lain disangka kai ieu nepi ka dianggap aya eyang teu percaya cepot aing mah dengekeun heula dewe ke percaya ngan eyangna eyang deui kumaha yeuh dengekeun lamun urang inget kana katerangan anu geus dibaca ku dewe kahiji Gusti Allah nyaeta nurunkeun wahyuna teh ngangge perantawisan nyatana Jibril dengekeun ye nya Jibril nepikeun wahyuna ka jelema teh henteu langsung mangrupa Jibril langsung henteu tapi et Jibril teh sok mangrupa kumaha hate si lain lamun si lain percaya ka eyang eta Jib jadi eyang ngan papatah nasuknya nuduhkeun kana jalan anu lempeng tur teh nepikeun wahyu lamun mawa manfaat mawa bagja keur kasalamatan dunya jeung akhirat eta eyang teh eta Jibril anu mangrupakeun eyang eta teh Jibril teh nu matak siling kudu boga senjata cakra oge model kagungan Baratata Kresna dengekeun cakra nya eta pikeun ngaleungitkeun kedok-kedok jadi ku hal ieu cing waspada siling teh manusia anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala pentang ku siling ku cakra anu mangrupakeun eyang teh saha nah Jibril aya deui anu mawa laknat pangeran anu nyanak laknat Allah Subhanahu wa taala nyatana setan ngagodana ka si lain teh henteu langsung mangrupa setan henteu tapi jika indung jika bapak jika anak gumantung kana kareteg hate si lain inget sia lamun hate si lain inget ka eyang eta setan jo jadi eyang nepi kamere nomor anu jetu jika heueuh jetu gubrak teh dipasangan ku si lain seperti na ayeuna plos teu kurang-kurang jelema anu ngaleng-leong deuleu masangna hasil tapak loba nu ngaleng-leong saha nu datang nya eyang nama eyang ngan pentang ku cakra ku siling saha eta setan teh euy bisi kabaur siling ka dinya kade ulah musyrik kitu mangeran dua dina katerangan geus ditetelakeun prak anjeun gerak ngadua ka kami heh eta teh eusina teh ulah menta ka ditu jeung ka dieu angin hiji-hijina tapi syarat anu mutlak nyata kudu daek ikhtiar si lain ulah nepi ka kitu pikir ku si lain dola ayeuna dina 300 perak cenah jadi menang 100.000 naon 800.000 nya pikir ku si lain 800.000 diudak-udak bari jencan karuhan ku si lain geura tarimakeun nu aya di si lain lamun panon si lain dicoplokeun duanana dibayar 10 juta daek henteu nya henteu 20 juta henteu 100 juta nya henteu tuh mahal keneh mata nu aya di sia jeung tibatan anu diudak-udak can karuhan mah deuleu eling sia lilir sia si lain teh manusia anu dimuliakeun pake kamuliaan sia kudu sasarawakan aing lanceuk sia aing teh nepi kana hate sia kanya teh pikir ku si lain cing mikir dek kumaha ieu sok eyang nu meunang nu rek disebah ku sia teh kulantaran eyang si lain enak geus maot gagantina indung bapa mumpung aya indung bapa sia eta nomor jetu mah deuleu anu dua info jelas nomor anu jetu mah deuleu hiji naon eueuh deui semakeun angin Gusti nyata Allah kakasihna hiji jeung dua pikir ku si lain kaharti kukuri
Sing dawala aing teh nyaah ka Silaing teh. Awon. Dewek ceurik ieu. Ya, dewek teh ka Silaing teh. Ewon, dewek sedih ieu. Karasaan teh ka Silaing teh lah. Nuhun jadi berai we caang kuring. Moal musyrik atuh lamun kieu mah pek mung penghirup keraman tadi hampura deuleu. Ka Bapa Silaing. Bapa jeung emak punjungan jeung pujaeun Silaing. Mengpeung aya geus Allah mah adalah tutunggul anu dikorehan ku Silaing. Mengpeung aya kasangsaraan Silaing gunakeun cing sadar dina kasangsaraan. Ulah arah Silaing hirup dawala eling sia. Ulah nyaritakeun susah di baju lamun Silaing can buligir. Lamun Silaing ulah naon dina waktu ayeuna ulah naon Silaing teh ulah nyaritakeun susah ku dahar lamun Silaing masih kena ngahuap. Ngarti teu euy teu kurang-kurang tu baraya urang jang oteng di Majalaya jang ateng cenah muka pabrik cing milu atuh digawe euy eta teh alat-alat cing rido dulur urang di jono naon tak heuh urang teh milu digawe di nya mau murung tarima asa dibarengan ku hate nu murni tukang sapatu non teh borman muka keneh asa Silaing sadar dina waktu ayeuna nya atuh ai kitu mah kuring hampura ka geus wani-wani nonyok neungeul kanu jadi lanceuk aka bakal ngahampura ka kuring dihampura dawala manya dewek mau ngahampura ka Silaing ari pangeran lautan hampura heeh pira ku aya dewek lautan Hindia nya sarua sarua pangeran bakal ngahampura ka jelema anu bakal insyaf pira ku aya dewek henteu heug dihampura dina lebah dieu urang Silaing hampura. Urang Silaing ajenan hayu anguran urang hormat indung Bapa Silaing eta deuleu nomor nu jatuh mah nu 2 mengpeung aya keneh syariatna hakikatna eueuh deui nomor jatuh malintang ti hiji-hijina urang teh ulah nyemah ka itu jeung ka dieu angin hekak Gusti nu kagungan urang sadayana nya atuh ku kitu teh mah urang balik we urang mah teh dihampura bakal ngahampura Bapa ka kuring kira-kirana ngahampura geura hayu euy nya atuh hayu jalan